Urang nuturkeun ti tukang, parang sorok kadinya mah Haji jeung Bumirda oge geus talurun tina kandaraan, bari pok nanya leuwih ti heula. Amat, nah maneh aya di dieu? Cek mah Haji harita barjang cari nakdak ku Cimata. Maji, abdi teh kamu si bahan, Maji. Pas abdi, pas uwi ti bumi mah Haji, pas ngajapkeun kunci abdi teh. Datang keluar abdi teh anu ngagebuk Maji. Teh nangenan seorang-orang acan merenang jiga date. Terus kumaha Amat? Emut-emut abdi teh geus aya jero mobil, Paji. Abdi teh si talian ku tamang. Malah di teh aya budak leutik ningan mun teu salah nu asa pernah ningali teh budak teh nu pernah dagang kopi nih Paji. Nya si Uten eta teh. Ya, budak teh digugusur kan itu jeung abdi gitu. Segeruk atuh mah Amat teh ceuri ka Pak Haji Ham. Hampura Amat. Bayi, budak mencuri kue digugusur. Astagfirullahaladzim. Cinta abdi itu bukan dosa, digugusur kieu gitu. Yang ngomong wae nanti cenah sok cenah ayeuna kieu, cenah selain di dieu nungguan tengke mulai jelema bawa ka dieu gitu. Moal duit maneh we cenah jeung jelemana gitu. Mun ngomong ka polisi dipaehan. Astagfirullahaladzim. Oh, abdi teh dibawa ka tempat itu tuh di luhur abdi teh. Ditingali ku urang jeung ku Pak Haji Hamid di leretenya pisan geuninganan di luhur teh salah sahiji saung. Punten Mamat, dina saung itu sanes Mamat. Nya budak tadi ditu, di talian dina kai di ditu. Astagfirullahaladzim. Terus cek maena teh kumaha cenah Mat? Ya cek maena teh cenah lamun teh mas datang jelemana bawa we ka ditu cenah kitu kumaneh cenah aturkeun ka abdi teh kitu Paji. Sok cenah bawa duitna budak tebus. Lamun teh mah teu bawa duit teh paehan gitu. Jeung maneh-manehna cenah paehan ka abdi teh gitu. Ah bapak ulah si abdi mah budak abdi leutik keneh si karunya gitu. Aduh abdi teh sok inget teh ka budak gitu abdi teh aduh Paji tulungan abdi kumaha tuh. Keun bae amat teh moal naon geus cicing di dieu maneh mah. Bapak kumaha atuh ieu nya? Bae bapak ka ditu. Paji, eta mah mawangaran Pak Haji henteu. Ngomong lagi cenah kieu nu rebus budak indungna atau bapana ka dieu jeung kitu moal duit. Mun teu ku indungna tuh bapana moal dibikeun. Cek mah Amat bajang dibarengan ku nyurucun teu Cimata. Aduh kudu kumaha atuh nya ieu teh. Bios abdi we nu ka ditu, Pak. Oh, punten ibu, kena hati-hati kan itu mah aduh, jelemana teu sebeleun malah obalati, mau arit, Bu. Bapak we nu ka ditu sorangan. Pak Haji teu kunaon atuh. Pak Haji. Teu bawaran Pak Haji teu. Ngomong lagi cenah kieu, Pak Haji. Ku indungna teh ku bapana bari mah duit cenah. Ieu budak tebus kitu. Abdi mah teu apa, budak sa deui teh. Jeung nyana atuh. Mang Amat mah teu apaleun si Uten teh budak saha. Baik. Abdi we nu ka ditu atuh Bapak. Entong, cicing. Bibahayaeun wida. Kahiji eta nanya ka luhur nu kaduana di luhur teh cantang tuh bakal aman urang teh. Kumaha pami abdi teu Pak Haji anu ka ditu? Nya moal dibikeun atuh Den. Amat ai kamari ngomongna kumaha anu jelasna. Nya kitu cenah Pak Haji. Nya cek pariwasana eta ge cenah mulai indungna bapana mawa duit dibikeun lamun teu dipadaran sakitu. Cuma maneh-manehna aja ka abdi teh. Abdi teh aduh Pak Haji. Cenah bapak aduh abdi sok dipaehan cenah abdi boga budak leutik sakola keneh gitu. Cek Mang Amat katingali pisan sieun jeung keung ku Mang Acep jeung ku Mang Hakim. Keur gunem catur Mang Amat jeung Pak Haji Hamid Bumirda jeung Mah Haji urang agarentes na jero hate berjeng neuteup ka salah sahiji saung anu jauh teh patempatan. Urang apal pisan eta tempat. Ayeuna ieu aya jalan anu ka tukang. Lamun ieu Bumirda ka ditu tangtun ge bakal dirogah hala duit bakal dicokot si Uten Bumirda centang tu salamet. Bismillah. Urang membeulaan ka ditu. Mudah-mudahan urang teu kapang itu tanggeus aman karek urang bakal ngagerawan di ditu.
Cek dina hate urang ngagerentes kalayan urang nyin rencana pikeun nyelametkeun si Uten. Tuluy pok urang cumarita ka Pak Haji. Punten Pak Haji. Tangtosna oge ieu Mami Bumirda nu langsung ka ditu bakal nepi bahayaeun Bu. Abdi terang pisan eta jalan nanyakna kalayan leueur nya Mang Ahmad. Wah leueur pisan, budak ke kamari digugusur ku Tamang. Astagfirullahaladzim. Kieu we Pak Haji ayeuna mah. Abdi terang eta tempat. Ayeuna mah urang nanaikeun kana mobil sadayana. Mobil nu Bumirdakeun di dieu. Sipeur sisi jalan da moal aya naon, tadi dieu mah jarang aya jalmi nu ngaliwat. Ayeuna urang sadayana naik kana kendaraan. Ayeuna mah urang jengkar rati dieu sadayana. Urang peuntasan heula ieu leuweung lengkung. Mungkin di ditu urang ada merencana. Oh, nya sesuatu. Oh nya teh kitu mah. Ayo bulu naik. Teu talangke salarea bus satu kana mobil Bumirda Mah Haji jeung Mang Ahmad oge asup teu bus kana jok tukang. Urang naik di jok nu hareup jeung Pak Haji Hamid. Tukung sinilah mobil starter digerungkeun tur tajurujus ninggalkeun eta tempatan. Pak Haji Hamid ngagugu pisan ka urang tur tadi peuntasan eta leuweung lengkong. Catur di perjalanan gok atau kasalah seji tempat anu hempak anu pangrasa urang ieu aman neukeun ngariung. Tos Pak Haji di dia Pak Haji di dia den. Tuluy mobil nyisi reg atau mobil ngaraneg urang salarea tarulun tina jero mobil. Urang salarea diuk ngariung ngaluhureun jukut ngan Mang Ahmad teh nu cingogo bari nyegruk ceurik reuwas kareunakeun jiga nama. Pak Haji Hamid pok cumarita ka urang. Den, geus kieu kumaha ayeuna? Pak Haji, abdi tadi ngajak ka dieu pikeun miceun heula calaca. Taena salajengna Pak Haji Bumirda arwih di ka ditu. Wios abdi tinggalkeun di dieu. Kumaha tuh den ditinggalkeun di dieu mah? Kieu maksudna Pak Haji. Abdi terang ieu patempatan. Jalan teh hiji-hijina nu teh rengkop tadi nu ti payun. Kadieu mah teu aya jalan. Namun abdi bade berusaha naik ti belah dieu. Abdi bade mapai-mapai gawir, abdi terang pisan di dieu Pak Haji. Maksad sareng tujuan abdi bade nyaketan ka luhur. Bilih teh mangke Bumirda nyampeurkeun, abdi tos aya di luhur. Insyaallah abdi teh samayunan Pak Haji. Kitu mah teu naon. Dan kege ngajantengna salarea jalmi bakal katinggal tina mobil beureum tadi Pak Haji. Oh, nya itu kitu mah.